lamun Ki Zaid ngabunuh Ki Umar melalui sihir emang aya ki atuh aya boro-boro urang ya Kangjeng Nabi ge kena sihir. Kangjeng Nabi kena sihir kok Kangjeng Nabi bisa kena sihir? Membuktikan bahwa sihir eta aya di zaman Kangjeng Nabi kena sihir. Kangjeng Nabi panas awakna sanggeus panas rada mulutat molotot teu puguh rarasaan Kangjeng Nabi teh ngomong rada ngaco kaget Siti Aisyah kok Kangjeng jadi kieu. Akhirna malaikat Jibril turun gancang caritana bae ke dongeng dina Al-Qur'an bakal aya. Malaikat Jibril ngajelaskeun bahwa anjeun kena guna-guna Muhammad guna-guna sumun aju kudu kumaha tuh di sumur anu aya bungkusan di dinya aya anu ditalian tah ku benang-benang ala eta tuh nu mantep Kangjeng Nabi naga teh kena sihir. Qul a'udzu birabbin malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza syarrin naffatsati fil 'uqad. Ayah atuh masyaallah begitu beunang diala dibukaan masukkeun di amal kitu sihir. Ki Zaid datang ke Sukabumi. Sukabumi di mana kara? Tuh parantinya nah berarti Jampang Surade datang di Jampang mah tukang sihir teh Ki Haji imam masjid Masya Allah ulah kaget di ditu mah imam masjid ngomongna ramah nikmat jasa ngomongna urang datang ka dinya Assalamualaikum Waalaikumsalam saya Abdi Zaid di mana di Tangerang Masya Allah cek jadat sarang saya nyalira baik ya Allah ya Allah ya Allah Allah ya nah ini sumping ka dieu pugu abdi gaduh masalah beres masalah mah ulah sok diantuk sial jasa juga aya naon bas aya naon saingan dagang di pabrik teu beres nu biasa diangkat ku kula ipra ku Ki Umar buang kawara teh ulah diantepkeun jelema kos kitu ngalangan teman nu kos kitu mah geus pokona mesrahkeun ka Pak Haji sial Sukabumi teh kos kitu rek dikumahakeun apa rek diedankeun rek digeringkeun atau rek dilesukeun atau rek sakaligus bae diberesan. Ayo, wah pokoknya mah eta hargana sabaraha tuh beda-beda harga mah. Tolol jasa. Cek Pak Haji mah nu kitu mah mending diberesan bae. Geus ulah dingkengkeun deui. Bahasana ge kos kitu panaon suku. Cek Pak Haji mah geus ulah dingkengkeun deui. Lah nu kos kitu mah jangan halangan, ribet pan urang ge ngahalangan mah ribet. Bahasa Sukabumi eta. Asup bola Pak Haji na ka jero mawa anak-anakan keluar jeung jarum. Ayo dek dikumahakeun ye. Lah maning diberesan. Ai dibereskeun lah ulah. Tanggung maning dianggeuskeun nu kos kitu. Di mana ieu pasar Kemisna? Terep aduh ampun Masya Allah sabaraha duit tetep Haji lamun diberesan gitu alah mawa sabaraha ayeuna mau sabaraha ayeuna
1 juta heula ke sesana mah ira bae geus pokona gampang bae jeung Pak Haji mah urang duduluran bae sial jasa tukang sihir di Sukabumi tolol jasa atuh kos kitu mah tuh tenang geus sok udah nyawa beres bae geus ye saha ngaranna saha ngaranna tulis di dieu ku Pak Haji tah ngaranna cepot teh cepi oh ya cepot bin alamat teu beres ieu mah jelema kos kieu ngahalangan ieu ih lain ka ente bae mah kanu sajanji bakal ngahalangan mani diberesan geus atulah bunuh bae bunuh ya saksiat jaruman matana hiji deui terus irungna otakna di luhur embun-embunan terus ka dieu cat pirak kabeh tuh geus geura balik ka ditu balik geura ka ditu coba deuleu ka ditu deuleu deuleu tanggeus ngagoleh balik ke Zahir naik kijang nopang bener liwat kayak macam pikir digulung-gulung kunaon eta nanya deh tolong tak ki Zahir nyaho cenah ngadadak ieu datang kieu bae ji ngadadak satu turun biasanya anak kadinya biasa terus ka imah ngarokok hae ya pemajikan ada datang kata si mana Ulin Jakarta itu cepi di Gugulu ji kunaonnya ih nyaho ngadadak ja ngadadak melotot bae ngadadak melotot oh geus beres ditungguan tuh ngecan pae besok poe 2 poe tuh dibere nomor telepon Pak Haji kok can beres kene saya sama gerak kirim aduh Assalamualaikum sesak teh ampun aduh begitu dikirimkeun mas kesana sabaraha anu gede oge sih teh eta mah kan DP mah teh majang DP mah ya dikirimkeun bener hos kos kitu make sihir lantaran keluarga Cepi teh aya pengalaman asa teu sawajar bapak teh paeh kieu-kieu teuing disebut jantungnya jantung sehat paru-paru ja paru-paruna sehat darah teu boga darah tinggi darah rendah teu aya kadaharan nu dipantangan bener aya nasib ti Gusti Allah ngendek neangan sababna bae ulah sambatkan yaya cek anak ki Cepi teh aduh mun kanyahoan can kanyahoan ulah wae dikubur aing teh hirup di dunia teh ngajawara lain bapak aing bae jawara kaceun teuing kena bau heula memeh kanyahoan pokona ulah wae dikubur ayeuna mah geus bae heula antepkeun aing deuk berangkat heula deuk ka mana Kak cek pamajikanna cak mana deuk ka mana sia deuk ka Sukabumi aing aduh ka Sukabumi kene wae ya kari cepat berangkat ke Sukabumi ke Jampang Surade ternyata datang ke Pak Haji eta kene Waalaikumsalam di mana Cep abdi di pasar Kemis ya lah ente abdi mah ka dieu teh ieu gadung masalah beresan masalah ulah dingkekeun ribet di dieu tiasa teu ngabunuh bapak tuh parantina asal ujang daek tanggung jawab baik Pak Haji mah kan sakadar usaha nu tanggung jawab mah masing-masing
embung Pak Haji kudu tanggung jawab di akhirat mah. Ya Pak Haji ge nyaongan ieu mah pausahaan Pak Haji wae mah kos kieu. Sial jasa. Aya usaha kos kitu tolol. Terus aya tamu-tamu urang pasar Kemis, atuh aya nembe keneh mah aya we ka dieu 5 dinten kapong karona saya tah. Sah eta sah. Namina Zaid. Sata nu dibunuhna aya Pak Cepi teh dibunuhnya ya Pak Cepi ya sumur kumaha kitu eta ka dieu boga masalah cenah di pabrik ujang halangan bae lusok diangkat ku nyana diangkat ku Pak Cepi akhirnya diberes anta datana ge aya tah ujang boga masalah jeung sa teu abdi ge gaduh masalah gaduna mangan engke bae heula ieu mah kakarak sok pertimbangkeun bae ku Acep heula pertimbangkan ke kadede sabaraha ngaos Pak Haji gampil sareng Pak Haji mah aja duluran pun Pak Haji mah aduh masyaallah atuh ke abdi kadede nya sumohon sok we balik lapor ka polsek tak ya ternyata bapak saya meninggal dari Allah hakikatnya tetapi sababnya ini adalah ada cucunguk apa itu cucunguk? Bapak nggak tahu cucunguk. Tuh, Zaid itu cucunguknya. Kamu kok bisa ngomong begitu? Gak boleh sembarangan. Awas ini kena sanksi. Tanggung jawab saya. Panggil Ki Zaid. Kamu punya data dari mana? Nanti dulu, panggil dulu. Takut dia kabur. Nggak bisa begitu saja. Oh ya. Bisa tuh pakai gitu di tanggal Ambon tuh nyahun udah nih udah beres oh ya tenang ini nggak kebagian tambah lagi entar yang penting tangkap aja tangkap bisa ada apa ini saya ditangkap pokoknya menghadap dulu kasusnya dulu dong kasus kematian masa orang mati saya yang ditangkap enggak ini mah supaya enggak bisa cek Zaid orang mati saya yang ditangkap enggak boleh begitu dong enggak ini mah supaya menghadap aja oh iya aman Zaid polisi tolol ti dia nyokot ti itu nyokot itu beres sama kos gewat cek keluarga Cepi kok bukan nggak ditangkap aduh nggak bisa soalnya dia nggak ada itu apa namanya kesalahan-kesalahan yang jelas tangkap aja dulu ntar saya kata oh nggak bisa dong nih oh iya dah tangkap sial dah kesimpulan nama Ki Zaid ditangkap sangkesa ditangkap terus ditanya kematian Pak Cepi atau hubungan kula majakir acan sanggeusna menghelak kakenca kakatuh kakarak diangsongkeun data Pak Haji Sufyan urang Sukabumi berikut dina buku daftaranana dipoto make HP inilah sosok yang menganiayanya menurut laporan Pak Sufyan di Sukabumi adalah Pak Zaid tetangga daripada Pak Cepi. Inilah data otentiknya. Tedaya teupaya Ki Zaid. Berarti Ki Zaid selaku pembunuh terhadap Pak Cepi dengan sihir. Nah iya setelah jelas perlakuan Ki Zaid memakai sihir penganiayaan terhadap Ki Cepi, nah maka Ki Zaid gak sihir deh anak-anak ada cokot terus dibacaan lagu antawat atas nama Cepi matana colok mata anak-anak kan udah dicolok nama Cepi nama di itu di polsek colok deh itu daya tuh Pak beresan kos gitulah sihir
Masya Allah karimnya. Ya Allah ya Rabbi. Kos gitulah hukum nu berjalan di luhur bumi menurut aturan Al-Qur'anul Karim. Pabisepin pedang deui. Wa kadza kitu kedeh model sihir khamrun ku arak. Lamun Ki Zaid ngaloloh Ki Umar make arak geus walah-wah leuheur tambah whisky geus jana walah-wah tambah mensen geus mensen tambah deui coni tambah deui make pel nu leutik koneng pelna eta mata lamun diasupkeun ka dinya langsung diudek-udek paeh jelema mun diinum mun teu kuat mah naon ngaranna pelna paranti mabok teh kapan aya ekstasi nu kuari mah baheula mah ngaranna teh kitu aya BK baheula mah aya molib baheula mah aya yuriahib baheula mah aya ngaran-ngaranna pokoknya kieu nyaho atuh bahasa cak polisi pengedar benteu lah ilah bangsa nu kos karar itu dipaksakeun paeh nyana ku sebab mabok Zaid perlakukeun deui supaya paeh melalui obat-obat terlarang. Ya Allah ya Rabbinya mahal nyawa teh nafs bin nafsi wal ain bil ain ieu engke di akhirat bakal diselesaikeun nu di dunia can selesai di Rabbul Jalil bakal diselesaikan. Wa nadha'ul mawazinal qist engke di akhirat Gusti Allah bakal ngendeun mawazin timbangan-timbangan al-qist anu adil seadil-adil anu di dunia can selesai peradilanana anu di dunia can selesai persidanganana anu di dunia can selesai engke bakal diselesaikeun ku Gusti Allah wa nadha'ul mawazinal qist nu di dieuna permasalahan can selesai engke dipanggil saurang-saurang ribuan tahun urang bakal nungguan hisaban ulah ngeunah-ngeunah bantak urang lamun maot tah hayang ulah boga permasalahan sehingga di akhirat hampang aya bahasa hisabai yasir geus teh dihisab masyaallah karim si hade nu di dunia boga masalah leletikanana urang boga masalah jeung pamajikan nyandung nu kolot teu diropean kuari wae engke dipanggil pamajikan nu kolot marahnya ngadakwa ya Allah ya Rabbi mana peradilan Gusti nu dina Al-Qur'an dijelaskeun wa nadha'ul mawazinal qist abdi dicandung Gusti setelah salaki abdi nyandung dungora bae membes bae di nogora teu pernah nganapakaan lahir jeung batin anak abdi ngaberayak abdi datang ke maut nah ayeuna abdi deuk menta peradilan ka Gusti panggil salaki abdi deuk kumaha coba deuk lompat ka mana salakina ngusap-ngusap ke di akhirat siapan pamajikan aing ulah kitu-kitu ai kituan teh baheula tilak nanya-nanya acak teu bisa geus teu bisa sayang-sayangan di akhirat iyalah eta kemudian urang jeung anak teu pernah ngadidik anak teu pernah kemudian anak tergelincir ka neraka cak anak ya Allah ya Rabbi abdi kudu ka neraka heula Gusti ai kudu ka neraka sosoranganan mah lantaran pan abdi ka neraka teh meureun teu ngarti kana agama nu matak abdi teu ngarti kana agama pan kolot abdi teu pernah masantrenkeun ka abdi
sugan ngawurukan Al-Quran sugan masantrenkeun sehingga abdi toto dina agama teh nyaho wudu teh nyaho salat teh nyaho bener lantaran bapak abdina ngan nyakolakeun bae abdi kudu kasaka neraka sorangan teu bisa tatap kudu jeung bapak abdi rasakeun wa nadaul mawazinal qist. Bapak Zia saha? Haji Ahmad. Orang mana sih? Cikupa. Pasar. Panggil gaji. Rekuade itu untuk menggugurkan kewajiban anak didik. Teu bisa kurang bawa ke ustad. Lamun ke di akhirat nyanang ke ngadakwa keneh ka urang. Ini Pak Haji Ahmad, betul. Ini menurut pengakuan anak bahwa bapak tidak pernah mendidik, betul. Kalau saya langsung mendidik gak bisa sebab saya juga bodoh.